jadi Ahmad teh rek lempang masantren teh teu mawa naon-naon, teu mawa beas, teu mawa duit, make calana oge aya sugan 1,5 kilo mah berat. Pak doakeun mah, heuh cik. Eta Ahmad ngoloyor ti imahna, luga ieu lumunur. Layang rana dening laga. Dongeng nang mun cara wayang mah. Eta Ahmad teh lempang bae ka pasantren manehanana. Barang datang ka pasantren, tepi ka pasantren eta Ahmad teu uluk salam-salam acan da teu nyahoeun kana uluk salam. Jol we. Jol santri, bener si Ahmad geuning ya, sumuhun cenah mah. Kumaha ye? Dibikeun ku indung bapa maneh? Pasihkeun mah, heuh syukur. Tah ye beas bapa nyerenkeun ye. Ta laukna, ta uyahna. Mamang marek ngaji ayeuna ye nya. Ka di mana mamang balik ngaji sangu kudu geus asaknya. Sumuhun mah.